Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kang Jayus tepang dari sareng channel YouTube na Kang Jayus, channel YouTube anu midangkeun mang pirang-pirang video sagala aya pokokna namanya. Dina pidangan acara Koropak Kang Jayus sob acarana nyaeta Kultub atau napi ku Kulutus dina YouTube. Kumaha Ramang Baraya dinten anu ka-22 nya ayeuna teh. Upami telepat dinten ka-22 sasi Ramadan kaping 15 Mei 2020. Alhamdulillah orang mudah-mudahan sing tetap dikiatkeun dugikeun kacacap jucung ke di akhir Ramadan. Sapertos anu dijanjikeun ku sim kuring dina Kultub anu munggaran, yen sim kuring bade ngaguar ya anu aya pakuat pakaitna, anu aya patula patalina sareng kasundaan. Aduh dina denget ieu sim kuring bade midangkeun sababaraha katuangan anu aya di Sunda, anu eta istilahna teh dibantun ti hiji kajadian zaman kapungkur gitu tah. Nanging sadajan sim kuring no ngaguar kana anu ku sim kuring dijanjikeun eta langkung dipayun sim kuring bade ngawanohkeun hiji channel YouTube ti Kang Aldi Nur Hadiat Iskandar ya. Ieu teh anjeunna salah sawios seniman Sunda nonoman da ya yuswana masih gane anom oge anjeunna nembe nikah sababaraha sasi kepengker sareng alhamdulillah parantos dipaparinan murang kali. Kang Aldi Nur Hadiat anjeunna teh ngagaduhan channel YouTube Aldi Nur Hadiat Iskandar oge didinya diserat lingkung seni Suwarna Putra. Tah boh bilih Baraya Kang Jayus anu bade maksad naon namina teh ngulem anjeunna atau napi nanggap anjeunna dina acara hitanan siraman oge nikahan mangga tiasa nyumpingan channel YouTube anjeunna. Oge Kang Aldi teh sim kuring panantos wawanohan sareng anjeunna ngalangkungan Facebook sok sanaos dacan patepung lawung paan prok jonghok di kieuna. Nanging alhamdulillah sim kuring sareng anjeunna nya rada intensnya dina komen-komen gitu tah. Janten sim kuring oge ngefans minakeun maka anjeunna sok sanaos anjeunna nga YouTube teh teu acan lami nanging alhamdulillah ayeuna subscriberna parantos 48.600-an. Nah, mudah sim kuring tebih pisan deui udagna. Sareng sim kuring oge ngefans pisan kumargi janten anjeunna teh minangka seniman nonoman Sunda anu ngagaduhan talenta anu onjoy pisan. Dina swanten anjeunna oge halimpu raoseun pisan sim kuring janten kaemutan ka seniman Sunda anu parantos lami teu aya di urang nyata Kang Barman S kapungkurnya. Anjeunna oge sami swantena raoseun agem oge istrina nyata Neng Nelsa sami ngagaduhan swanten anu halimpu oge. Sadeacan sim kuring ngaguar naon anu ku sim kuring dijanjikeun ayeuna urang titenan heula hiji lagu ti anjeunna anu digalindengkeun ku Teh Nelsa dina judul lagu Eleke Sekeng ciptaan Kang Nano S almarhum. Sumangga wilujeng ngadangukeun. Di antosan di pengko
sakit we barayanya anu lengkapna lagu anu lengkapna mangga sumpingan channel YouTube Kang Aldi Nur Hadiat Iskandar. Baraya uninga ketuangan odading. Tos orang Sunda tos teu biruk deui kana ketuangan anu namina odading. Upami orang keluar kasih si jalan ilaharna sok aya tukang odadingnya pas sonten biasa nama upami di dieu nya di Leuwih Gajah di Cimindi oge sok aya tukang odading. Odading ka kue balade moal ya teh mun arawa jelema kieu anjing goblok teh odading siapa kira modal odading anjing odading teh Naon kasal? Tadi anjing. Tah sim kuring nyutat tina seratan di Salakanagara ieu teh seratan ti Kang Hendijo anjeun oge nyutat ti Kang Remi Silado saurna teh anu ngaguar upami dina bahasa Sunda mah upami merengaran tempat dumasar kana geografis eta disebut toponimi nanging ieu mah sim kuring duka naon namina di Sunda osok aya ilahar nyebutan ketuangan teh ngagunakeun kirata atanapi di kira-kira tapi nyata. Contohna we aya misro, comro, misro amis di jero. Comro oncom di jero. Gehu toge jeung tahu. Seur-seur di kekecapan atanapi istilah-istilah ketuangan anu ngagunakeun kirata. Tah anu ieu oge odading duka ieu teh kalebet kana kirata atanapi duka memang dicutat atanapi di naon namina teh dilebetkeun tina kisah anu kajantenan naon namina teh mangrupakeun kajantenan anu nyata atanapi anu sifatna fiksi nanging disebut oge teu terang nanging ieu tos dipercanten ku sepuh-sepuh urang kapungkur. Odading saha nu teu birek kana odading teh minangka katuangan atanapi jajanan urang Sunda anu didamelna tina tepung tarigu aya nog aya gula bodas tah sareng ilaharna raosna teh dituang handet-handet gitu tah ngeprosnya baraya sanu nyangka yen kecap odading dumasar kana hiji kajadian zaman bareto nalika aya nyonya menirnya nyonya menir sana nyonya menir jamu ieu mah menir kagungan garwa namina nyonya si nyonya menir eta kagungan sinyo teh nyata istilah anu digunakeun pikeun nyebut budak lalaki urang walanda lamun budak awewe disebutna noni ilahara mah tah dina hiji poe eta si sinyo teh ngarenghik ka inungna kasih nyonya menir eta keukeuh hayang meuli jajanan anu didagangkeun nu diangkleungkeun ku salah saurang budak urang lembur zaman harita. Tapi ngaranna teu apaleun naon eta kadaharan etanya. Tah pokona mah budak sisinyo eta teh keukeuh hayang nu itu cenah. Tah inungna penasaran nya nyalukan ka anu dagang ka budak eta. Cenah nyamperkeun sanggeus deukeut eta dagangan diteuna dihanap terus dibuka turubna anu ngagunakeun daun cau. Barang geus ningali kada naon jajanan anu dimaksud ku si sinyo eta si nyonya atanapi si ibuna si sinyo eta ngomong deting maksudna teh anu ieu maksudna gitu. Tah tidinya nelah kadaharan eta sebut dading da urang Sunda sok kitu nya osok nyurupkeun kekecapan anu disebutkeun ku kailaharan misalkan ge di urang Sunda mah hiji istilah anyar sering atanapi remen disebutkeun eta bisa jadi kesepakatan aya nu ngaranna bahasa mah kitu anu ngaranna bahasa mah hiji kecap hiji kalima anu geus dimupakatan geus disepakati ku warga didinya jadi bahasa gitu. Seperti di Pamengpeuk aya laut anu ngaranna Santolo.
santolo teh tina santuluk. Tah dalit letah Sunda merenanya harita hese santuluknya jadinya jadi santolo. Tah odadingnya gitu odading jadi odading gitu tah baraya. Janten kasang tukang kecap odadingnya tah asa teu kasapang kitu nya ku urang mah odading da salami ieu sim goreng oge upami aya tukang odading ngider di sabudeureun ieu odading tina naon nya odading ari comro oncom di jero eta geus jelas lah kirata ari odading tina naon gitu tah. Oh ayeuna mah sim goreng jadi terang oge yen odading teh kasang tukangna dumasar kana carita si Sinyo jeung si Ujang tukang dagang kadaharan eta. Berarti bareto di Sunda kadaharan eta geus aya ngaranna tapi duka naon waluh alam ngaranna mah ngan kusabab geus disebut odading jadi odading eta jadi ngaran anu aslina jadi teu muncul deui teu apal deui ayeuna mah naon ngaran aslina kadaharan eta. Aya deui baraya carita Cau Raja Jimbluk. Tah di dieu oge di nya sekitaran tahun 1840 genep. Berarti ya minangka nama lain zaman penjajahan tapi zaman agresi militer Belanda berartinya. Sabab tos di tahun 1845 kan kemerdekaan. Tahun 1840 genep berarti agresi militer. Nah, pasukan Belanda berarti harita jeung sekutu berartinya berarti geus didompleng ku Inggris oge berarti. Nah, berarti kompi Belanda jeung Inggris keur ngasruk ka Pakidulan Cianjur. Maenana ngasruk mapai patroli pikeun newakan para gerilyawan Indonesia. Sanggeus lila lelempangan bekal geus rada ngurangan anjog ka hiji kebon warga nya anu pastina nyata kebon cau dirinya loba tangkal cau kebenaran aya tangkal cau anu buah cau nate geus asak naon cau raja disebut nate cau raja buah geus arasak asak dina tangkal wah tangtos wae atuh ari ngunamina asak dina tangkal eta langkung raos kidunya karaosna. Tah guna ningali tangkal cau anu buahna geus arasak kitu hiji serda dualana ngagorowok ka babaturanna Jim look maksudnya Jim tingali aya cau. Tah biasana zaman bareto lamun aya peleton atau napi kompi anu keur nya patroli biasanya sok aya warga sabudeureun oge eta napi urang Sunda oge anu purah ngangkut peti eta biasana perbekalan perbekalan senjata atau napi perbekalan katuangan. Tah da sok aya urang Sunda ngadengekeun berarti warga anu tu purah nguli eta teh eta teh Jimluk ngaranna jadi Cau Raja Jimluk. Jadi nembikan kiwari di naon nawina teh disebut Cau Raja Jimluk. Di Jawa oge sami lamun di Jawa mah nyebut cau teh gedang. Caritana nyata zaman perang Diponegoro tahun 1825 nepikeun ka 1830. Tah ieu oge berarti mah tos rada alami ieu mah ya. Ieu kajantenana sami pasukan walana berarti can kacampuran ku sekutu ieu mah berarti satu acan tebih pisan ti zaman kemerdekaan. Pasukan Belanda anu aya di garis depan dina perang Diponegoro eta sami eta oge caritana kakurangan bahan makanan, kakurangan bekal. Hiji waktu mainana anjog ka kebon tadinya aya tangkal cau deui wae eta teh baraya. Tah tangkal cau eta sami asak dina tangkal. Tah kusabab keur dina kayaan keur lapar, dina keur kayaan bekal geus hampir beak, nya tangtuna oge ngarasa bungah nalika anjog ka hiji tempat aya tangkal cau bari jeung buah cauna teh arasak. Ningali kitu eta si walana teh ngagorowok godeng
Gudeng maksudna teh nuhun Gusti mun urang teh mah. Nuhun Gusti. Alamun urang Islam alhamdulillah. Tah gudeng eta sarua ku urang Jawa harita anu tukang mawa perbekalan walana teh ya. Oh iya teh gudeng jadi gedang. Jadi nyebutkeun cau teh gedang urang Jawa mah. Baraya percantun we. Pokoknya ada aina kan upami di Paluruh ku urang sadayana di mana kekecapan ieu kaluarna ya tangtos urang ge bakal hemeng kumari gitu aya sumber anu akurat, sumber anu dianggap pasti nyaritakeunana gitu. Aya kanggo urang mah anggap sebagai namihan ilmu, namihan pangaweuruh kanggo urang. Satracan anu sanesna diguar ayeuna urang muterkeun deui hiji lagu di channel YouTube Kang Aldi Nur Hadiat Iskandar, judulna Maribaya. Ieu upami tadi istrina anu ayeuna mah Kang Aldi naku anjeun anu ngahaleuang. Semoga urang dangukeun ku urang sadayana lagu di Maribaya. Di Maribaya manehna fungsi nyarita cenah asih arandaka jeung deuna ajan angin kuliling beurit datangna arek langgeng manehna nendeuh cintana di Maribaya manehna serah tetepan nutruk nyuuh pasrah lehap sate kadan nuasa mumpang kareupna dasok ikis manehna pegat kedet. Tah kitu baraya di Maribaya saurna teh aduh ya lagu kamu becim kuring kepungkurnya. Hiji lagu anu istuning matak nyerep karena lelembutan simkuring harita ya digalindengkeun aslina teh ku Kang Darso Suwargi. Ayeuna baraya wangsul kana hiji carita nyaeta kunaon di Sunda kala pangwara osok disebut dawegan atanapi pami bahasa Indonesia nama degan. Daerah memang degan. Jadi kieu carita nate ye. Dumasar ieu kana carita ti fans pagena Salahkan Nagara anu diserat ku Kang Hendy Jo. Hendy Jo teh upami dalapat mah eta tim kuring tos berteman sareng anjeunna di Facebook. Anjeunna teh minangka penulis di historia.id. Janten aya nama wartawan sejarah. Anjeunna teh anu kalintang naon namina teh kalintang asak pisan ya dina sejarah Indonesia mah. Anjeunna nyukruk upami milarian warta teh dugikeun ka sumberna anu asli gitu tah. Jalmi-jalmina ka pelaku-pelakuna teh anjeunna mah diwawancara dugikeun ka bubuk-bubukna gitu tah caritana teh dugikeun ka upami urang maos dina historia.id seratan-seratan ti Kang Hendy urang asa ngiring gitu karena carita anu diguluyurkeun ku anjeunna. Tah dina hiji waktu sami nuju patroli ya urang pasukan Inggris sareng pasukan walana ya ge caritana parantos lebat karena zaman agresi militer. Janten hiji peleton sami-sami namina teh patroli nyuksruk lembur mapai desa. Tah
anjong ke hiji pertempatan aya tangkal kalapa, tapi kalapana teh jangkung. Tangkal kalapana jangkung, sareng teu aya sesengkedan. Janten ilaharnya di urang mah upami bade naik tangkal kalapa teh si tangkal kalapana sok di tutuhan di janten sesengkedan kanggo naik. Tah, kalersan tangkal kalapa ieu mah eukeur mah jangkung teu aya sesengkedan. Janten boh warga anu nyak nu rakyat Indonesia nu tukang purah kuli eta kontenan urang Belanda nama teu aya salah seorang anu tiasa naik karena tangkal kalapa. Ari si komandana geus hanaang pisan hayang minum cai kalapa. Tah, ku sabab keheul gitu manehna ngagorowok ka anak buahna. Degan. Maksudna teh tembak ku bedil, kadang mana bedil gitu. Nah, kadang deui ku urang Sunda ieu ku si bapak-bapak duka saya aki-aki sahanya anu ngadengena. Tah, oh kalapa ngorat teh ngaranna teh degan. Jadi dawegan gitu tah baraya. Eta mah baraya bade percanten mangga anu henteu oge anggap ieu mah hiburan, anggap ieu mah nya atuh positifna kanggo namihan pangawuruh urang ngeunaan asal muasal mere ngaran anu aya di urang ayeuna. Panginten baraya kumargi waktu samporet ari kahoyong mah simkuring mah panjangnya dan mangpami kapunggur siaran teh sok dugikeun ka 2 jam 3 jam. Nanging dari dina YouTube makan ka uger ku waktos ya. Janten urang dugikeun ka dieu heula ngaguar wemi patempatan mah disebutna toponimi nanging ieu mah duka naon duka kirata duka naon. Tah engke urang bakal nyobian ngaguar anu sanesna masih tetap renggedak di channel YouTube Kang Jayus dina Kultub Kukulutus dina YouTube. Engke urang tepang di dina video anu bari sumping. Kang Jayus pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.